dina pedaran ngobrol jeung tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana ieu. Di mana wae ayana sekali deui sejak ngintunan salam ka pamirsa sadayana. Oge ngintunan doa panginten cing sarehatnya cing garede bioik gitu tanya. Nah, alhamdulillah masih di lalawak tanapi di tempatna Aerokopinery wengi ieu simkuring alhamdulillah direncangan ku para pemuda-pemudi anu aya di luar nu ngabreg di komunitas motor. Komunitas motor garagah gitunya alhamdulillah. Oke, masih tetap dirojong ku tim Mimpi Studio Kang Erik Damas, alhamdulillah Damas Kabupaten Bandung. Oke, reng-rengan Damas sadayana nu aya di Kabupaten Bandung khususna oke anu aya di Sabudeureun Jawa Barat begitunya Mang Eriknya jeung muni sadayana. Oke ka Bapak keamanan wengi ieu kaleresan wengi ieu mah nya simkuring wilujeng mancen tugas ka sadayana bapak-bapak keamanan terus bapak-bapak petugas kesehatan oge bapak-bapak eta Mang Jon bapak-bapak pemadam kebakaran oge ka ibu-ibu pemadam kelaparan menuju di bumi wilujeng wengi nya ibu-ibu ya antosan bapana cenah sangu can asak cenah aya cenah si aya teh ka mana alhamdulillah wilujeng wengi oge ka euceu-euceu sadayana akang-akang alo-alo anu aya di Aerokopinery tinggal palaleuwih sadayana musim kuring mah katinggal tuh karasep garanteng pilih bade amengan mangga ka di Aerokopinery bade sakomunitasna mangga diantos pisan urang silaturahminya Mang Jon nya silaturahmi lah sudah tuh jadi kadang-kadang cenah dah eta manyangkeun duluran urang teh sok sanaon situasi nuju kieu nanging urang teh tetep silaturahmi mah kedah dijaga tapi teu lepas tina protokol kesehatan. Nah nya alhamdulillah ngarangul masker terus simkuring oge nyayogikeun hand sanitizer terus ngawanti-wanti kasadayana komunitas nu hadir di dieu jaga jarak dengan pacar teman. Nah etanya tak kitu lamun urang ngobrol-ngobrol pasangan lamun urang ngobrol-ngobrol iya judul dongeng teh aya ngeunaan mau asok inget karena dongeng Mang Ibing ya Mang Jon nya inget dongeng Mang Ibing eta nya eta legenda alhamdulillah kahayang mah kitunya naon cigah Mang Ibing tapi da meureun nya sakola tidak simpulna teh sakola tapi Mang Ibing ngepan gelarna ge kitunya mudah-mudahan almarhum Bapak Ibing Kusumayatna Raden katanya Mang Erik Raden terah Raden almarhum Bapak Raden Ibing Kusumayatna sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun ahli sawarga kitu tanya. Sok inget kieu dongeng teh baheula cenah. Dongeng maung ya jeung pucang ya. Oke cenah. Mun salah ieu mah. Ampura Mang Ibing kan. Aya hiji pucang cenah nya. Haji Maung jeung anakna. Maung teh jeung anakna keur ngadaweung gitu. Haji Maung pas gitu teh pucang ngaliwat si anakna teh anak Maung teh ka bapana nya pih aya teh mau nyut papi tah mau kinya banyak anak Maung so pada urang mah kasato mah cenah wah nyebutnya ieu teh Asep nyebut ngaran teh Maung bagong tah ieu nu bingung mah anak Maung ka bapak jak nyebut naon ka bapana ya Maung we pirakeun papi ya pipi yang pecang cenah gitu
ngaliwat pecang teh. Wah, siapa cenah sok nu aneh-aneh cenah nya. Jangan tuh jalu, yang pecang jalu pi euy cenah. Wah itu si Maung teh, Bapak Maung teh, dan nyate ke anak terus ya, ya anak. Dakwaan dia cek wae udah. Wah, ngaliuk si pecang teh, ngaliuk di tukang mau lupa tertarik, pecang teh pan kasor tarik lupa tuh, ya, bot berik, diberik pas kana ieu, ada puran awi cenari. Oh, ada puran awi. Jeleng pecang teh tanya. Oh, jeleng. Leutik pan pecang mah. Oh, karena ieu teh awi teh pesokra rengkep kitu. Jeleng kana liang awi. Bos kana liang rukun awi teh. Nah, si mau nyerepet tarik teh karem. Karem ari pecang mah pan lolos ka itu da leutiknya kana liang awi teh. Nah, si mau nyelap cenah. Pecang teh nguliwat ka sisi ke tukang. Beunang cenah sia lain pecang mau teh cek pecang eta teh pecang jalu kan bajeuna gede ieu lah gede birahi. Pas si loketna udah ketinggali di tukang. Si loketna teh di tukang ya ketinggali. Cenah bikang cenah lain di opi cenah Mang Ibing teh nya. Di opi cenah si pecang teh opi cenah mungkat gitu. Geus ngungkeun bari kabayang itu kan siung pecang tina sekat jadi mintul eta we kumis mau tina siung mau tina sekat jadi mintul kumisna jadi ngaplek gitu aing tina mau oge aing mau oge bikang cenah aduh cenah aing mirang cenah gadabak ieu cek mau teh beres di opi ku pecang mah balik ngaling leuleus pecang. Wah, barang cenah. Nuhun cenah nyi, ka mau nyebut nyai cik goblok. Balik sama caritana teh. Geus balik. Bingung teh tah. Mau usil ugal-ugil gitu hayang keluar kumaha cenah. Akhirna bisa da bohong gede tanaganya keluar mundur gitu teh. Mundur keluar caritana. Henteu ngingak mah. Lamun jelema bilang balik ngaling hoy eta ai teh ngaling hoy bunga ngaling hoy sok pagi jeung anak maung teh tadi nungguan bapak cenah papi kumaha beunang cenah si pecang teh eta mau bari nyampurkeun nyabok ka anakna. Itu yang seri nah rentang-rentang mau datang udah kan nungguan bapak aing datang cenah ieu nyampurkeun mau teh pi kumaha beunang pecang teh bade nyampurkeun eta mau papi goblok cenah enon jadi aing yang seri wah sia tong susah siji ya bar gitu pi beunang si pecang teh wah sia tong susah siji papi gitu ka itu ge cenah teh papi jeung papi deui gitu papi ngadu pedang da kitu dongeng Mang Ibing inget eta aing ngeureun leulah bukan eta mah dongeng Mang Ibing ampura Mang Ibing bisa salah aduh tah ieu aya rik ya dongeng sakadang maung jeung sakadang bagong aya mah ge caritana geus keceritakeun di Cileuweung gonggong si Magonggong ya. Aya bagong keur anakan. Eta bagong teh keur huleum jentul wae. Bangun naon nguput kabingung, ngemu kabingung. Pangna kitu lantaran poe eta manehna kudu nadunan. Janji ka sakadang maung. Nya eta masrahkeun anakna. Hiji waktu manehna kungsi dikerekam sakadang mau ciga pucang tadi ciga keur ciga tadi mau pucang enggak mau hiji waktu manehna kungsi dikerekap sakadang mau si sakadang bagong teh harita sakadang bagong ceurik sing karunya bae ka kuring sakadang maung kuring teh geus kolot daging naoge tangtu nyaliat nyaklang cenah kitu ceuk si sakadang bagong bikang jiga nya kieu bae
lamun engke anak kuring geus lahir, lamun engke kuring geus ngalahirkeun anak, ku kuring dibikeun ka Andika, tangtu dagingna nyampuk nyapelem. Cek sakadang Bagong. Ngadenge caritaan sakadang Bagong kitu, sakadang mau teh tetulus ngerekep. Hiji waktu manehna rek datang deui nagih janji. Nya harita waktu sakadang Bagong geus anakan, manehna bingung sakadang Bagong kudu nyumponan janjina. Tapi piraku aing rek tega mikeun anak ka sakadang mau. Kumaha akalna sangkan aing teu tulus dihakan. Sakadang Bagong terus mikir nepi ka ulang neangan piakaleun. Keur anteng ngahulang miraga meneng, uruyung weh sakadang peucan murunyung nyamperkeun. Kunaon Andika bet kawas nu keur bingung kacida. Dah cek sakadang peucan jiga raja we nya ngomongna. Sakadang Bagong sakadang peucan nanya tah ka sakadang Bagong. Gorolang sakadang Bagong nyaritakeun kabalang sakanana kasusahna, naon pangna manehna baluang poek pipikiran. Sakadang peucan ngahulang sakedapan ngalenyepan anu dicaritakeun ku sakadang Bagong. Teu lila pok nyarita kieu. Gampang atuh ari kitu mah. Andika ulah hariwang. Kumaha kuring bae. Urang neangan akal sangkan anak fisilah salamet dina panandasa sakadang maung. Dagoan heula di dieu. Kuring rek neangan sakadang lanak. Tah cek sakadang peucan. Sakadang peucan ngaleos. Teu lila geus ngurunyung deui dibarengan ku sakadang lanak. Manehna terus ngajak init ka hiji guha. Tepikeun ka guha nu dituju, sakadang peucan metakeun akalna. Sakadang lanak kudu aseup ka jero guha, ngaringkuk di nu rada poek. Cek sakadang peucan marentah ka sakadang lanak. Buluna anu kawas cucuk teh kudu dipuridikeun. Sakadang Bagong kudu cicing di lawang guha. Cek sakadang peucan maneh kudu ngabagiakeun sakadang maung lamun engke ngurunyung. Ari sakadang peucan jeung anak Bagong nyumput dinu buni. Teu lila sakadang maung geus rentang-rentang datang. Di kajauhan oge geus kegerem, ngagerem ieu Mang Jon. Ngagerem teu leungit harga diri ciga tadi. Ning sieuna ngagerem. Mana anak sampean teh? Sakadang Bagong. Ceuk sakadang maung bari jungang jengong. Sakadang Bagong antare nembalan. Tuh, di ditu di jero guha. Tah geuning katemong ti dieu oge ngaringkuk di juru. Peh ayeuna kuring masrahkeun ngadunan janji ka Andika. Tapi di daharna ulah lila-lila. Teu bae sakaligus. Sing ulah kadenge ceurikna. Jing camperkeun. Ceuk sakadang Bagong. Kuring rek init. Teu kaduga nenyona. Sakadang mau nenyo tah rurat reret ka jero guha. Belah kenca katuhu diubek. Katenyueun ye di juru guha aya nu ngaringkuk. Awahing ku ato bari jeung teu kuat hayang gerang rekep. Eta mah gapruk wae nu ngaringkuk teh dirontok disamualkeun. Puguh bae atuh cucuk lanak anu rarungsep mangang dina sumutna.
sakadang mau kekeruhan. Sungutna balomoran getih. Diutah-utah oge lanak tentu daekeun keluar. Da cucukna narang cepisan. Karena pipi kenca batuhuna kena letah kena bibir. Antukna sakadang mau teh paeh. Sanggeus sakadang mau paeh. Sakadang lanak ngurumui keluar tina sungutna. Sakadang bagong kacida bungaheunana. Anakna salamet manehna nganuhunkeun pisan ka sakadang peucang anu geus mere pitulung ka dirina. Kitu deui ku sakadang lanak oge manehna kahutangan budi. Sakadang peucang jeung sakadang lanak tuluy we arinit ninggalkeun sakadang bagong anu keur paungku-ungku nemrakeun rasa kabungahna yen manehna salamet tina kerekeban atawa panandasana sakadang mau tea. Da kitu pamirsa sadayana rupina dongeng enteng dina cara ngobok episode anu ayeuna. Atur nuhun masih setia mancok dina media elektronikna sewang-sewangan. Mudah-mudahan aya lenyepaneun kanggo urang sadayana. Sakumaha gagahna oge tantu urang mah manusia atau makhluk hirup aya keuna ku suwe keuna ku naon ngaranna teh kuna ku rugi. Nah kitunya jadi belah boga sangkaan da aing mah jago. Kita anu jago di dunia mah. Mau oge pan kulanak. Mau oge pan kulanak pae. Mau lu tadi ku pecang nganak. Tak kitu sok sanajan mau jalu pirang pamiarsa sadayana. Rupina sakitu anu kapiatur dina danget ieu di simkuring atur nuhun ka sadayana. Atur nuhun aero kepeneri, atur nuhun tim Mimiti Studio, Mang Jon sadayana, Pak Cep sadayana. Urang tepang deui dina ngobok anu salajengna. Pantang terus ngobok, ngobrol jeung temok. Dongeng enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap Rampes.